Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha sadayana dalaramang, alhamdulillahirabbil alamin. Urang sadayana tiasa diajar deui pangajaran bahasa Sunda dina dinten ayeuna. Nah, kanggo dinten ayeuna urang diajar ngeunaan warna kalimah. Anu minggu kamari kan urang teh tos diajar ngeunaan warta, tadina urang diajar ngadamel kalimahna. Nah, warna kalimah atau dina bahasa Indonesia mah disebutna jenis kalimah ieu kabagi jadi 4 jenis. Aya kalimah barang, aya kalimah sifat, aya kalimah bilangan, aya oge kalimah pagawean. Nah, ayeuna urang bahas hiji-hiji naon anu disebut kalimah barang jeung sapertos kumaha contona kitu deui jeung kalimah-kalimah sejenna. Nah, anu kahiji di dieu aya kalimah barang. Kalimah barang di dieu caritaan atau predikat atau kata kerjana mangrupa profesi, kedudukan, jabatan. Contoh bapak kuring guru di SMP Tilu Purwakarta, caritaanana nyaeta guru, profesi. Lanceuk kuring mahasiswa di UIN Bandung, caritaanana mahasiswa. Indung kuring bupati di Purwakarta, caritaanana naon? Bupati. Atawa emang kuring dokter di Bayu Asih, caritaanna naon? Dokter, kedudukan atau profesi. Kuring jadi KM di kelas 8A, kedudukan atau jabatan. Terus anu kaduanya eta aya kalimah pagawean. Nah, di dieu kalimah pagawean kecap kuncina dina predikat atau caritaan nyaeta ngalakukeun hiji kagiatan atau hiji hal. Contoh indung kuring keur nyeuseuh, berarti ngalakukeun kagiatan nyeuseuh. Bapak keur lalajo TV, kagiatanna naon? Lalajo. Ibu bupati ngaresmikeun gedung sakola, berarti pagaweanana maksudna teh hal anu kagiatanana anu dilakukeunna nyaeta ngaresmikeun sakola. Anu katilu nyaeta kecap sifat, kalimah sifat. Kalimah sifat berarti kecap kuncina dina predikat atau caritaan atau dina kecap kata kerjana nyaeta ngagunakeun kecap sifat. Neng Indah mah budak bager. Nah, sifatna bager. Si Udin mah pinter matematika, kecap sifatna pinter. Neng Yuli budak panggeulisna di kelas. Eta kecap sifatna panggeulisna. Ambu mah lamun ngajar sok tegas, berarti sifatna tegas. Indung kuring mah galak misalna. Nah, eta oge kecap sifat. Atawa indung bapak kuring mah cerewet. Nah, eta ge kecap sifat aya nya cerewet. Atawa kuring mah bager misalna. Eta ge kecap sifat. Terus aya kalimah bilangan. Nah, kalimah bilangan mah predikat atau kata kerjana ngagunakeun kecap bilangan. Nu pariknik aya rebuan. Anu can mayar kas 2an deui. Sawah ambu tinggal 2 hektar. Siswa SMP Tilu Purwakarta aya 2.000 atau aya 3.000 siswa. Nah, guru SMP Tilu Purwakarta aya 70. Nah, eta ngagunakeun kecap bilangan. Nah, kitunya dugikeun ka dieu wae pangajaran dinten ayeuna. Tugasna nyaeta hidep ngadamel 2 kalimah bilangan, 2 kalimah pagawean, 2 kalimah sifat, 2 kalimah barang, dikintunkeun engke dina GCR. Jadi per kalimah teh ngadamel 2 kalimah sapertos kieu kalimahna. Bebas sapertos kumaha kalimahna, penting eta kaasupna kalimah barang, pagawean, sifat jeung bilangan. Kitunya dugi ka dieu wae. Tepang deui dina sanes waktos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.